Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ih, rampes gitu atuh gitu. Aduh. Masih kene rame, masih kene semangat. Masih rame ya. Jadi kita Meskipun masih laleuleuh. nya ya. Tadi tos puasa dinten kasabara ya teh Aduh, mincak ka minggu kedua bener. minggu kedua. Iya, iya. Mun Masih lancar? Begi TRF kan THR. Begitu Alhamdulillah lancar Kang Nori, manawi Kang Nori lancar. Alhamdulillah dijalani saja, disyukuri saja. Sareng naon tadi bukana? Tadi abis sarang pais duren. Sareng pais duren. Nya kulitna deh. Oh, kulit. Atas nuang kolak caut aja. Atos satu Oh, eta mah. pasti eta mah, Pasti eta mati dinten katilu lah. Dinten katilu. Kolak we kan nepi ka lebaran. Dengan kalebaran. Eta si di soparat jalan Kang Nori nya. Hmm. Biasana sok seur anu masihan takjil gitu ya. Nya, tah abi mah kanu Oh. kitu wae. Kanu gitu we. Nya, tabus tengah genep geus keliling we. Keliling. Bari kieu we, bari jiga nu hawas. Atas. Ah iya, nanti di berean. Pas kayak 10 dicali. Ya bener. Dicali. 4.000-an lah. Waduh, lumayan tadi ya. Mana ieu biasana aya suguhan itu? Itu warung di Tacan Kopian itu. Tacan kopian. Manawi atau di sana. Mana we nya? Nu gaduh warung. Ieu teh aya anu nganter aya nama. Aduh, Kopi sahada. teh. Sahada. Namanya teh Cooda. Oh, coba. Coda. Oh, coba ya tukang nonton. Orang cobi calukan ya. Cobian. Cooda. Aduh. Keprok. Ih, bode onu keprok ya. Cooda dah, Mang. Alhamdulillah. Saumna lancar ya. Oh, ayahnya. Widi pahinten ngiring ieu di dia. Ya tuh di dia tuh calik kan. Tekeng. Oh gitu. Itu atuh dadah heula ka mama lebet pipi. Iya mah tuh sakinten, Aduh, Cooda urang raosan heula ya. Teh talent baru eta teh. Bakal aya unggal episode. Oh, iya. Oh, Masya Allah. Kopi rasa kolak. Aslina. Kopi anu dijieun ku parawan mah beda. Bedanya. Orang lajeng deui Kang Leres. kanu bahasan. Bade ngabahas naon cenah episode ayeuna teh, Kang? Episode ini orang ngabahas ngabuburit. 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 Aduh, resep ieu mah di Sumedang trena ngabuburit di mana, Kang? Pami di Sumedang seueur sih Kang. Sumedang alun-alun pas kantenan ya. Nah, kan Alun-alun Sumedang, teras painten pacuan kuda, Mas. teras jadi inti nama setiap aya tempat umum kita pasti sok dijantenkeun ieu Kang. Tempat ieu nya Ngabuburit. ngabuburit alun Sumedang. Dan alun Sumedang, Kang. Itu mah sebenarnya kuliner. Seueur. Dacan anu di pelosokna painten Ah, oge. etanya. Anu ka Jati Gede, painten Ah, ka tempat leres. wisata oge seueur gitu Kang. Dan itu teh suatu budaya juga. Budaya oge, tuh, ngabuburit. Tah teh asal katananya cuma kita coba informasikan ya. Ngeres banget biasa. Nah, ngabuburit teh eta tinu bahasa Sunda anu asal bahasana asal katana teh burit. Burit eta teh mun di bahasa Indonesia keuna mah menjelang maghrib. Oh iya burit. Sareupna bener. Sareupna nya burit ya. Burit, tapi di sini kita mengartikan bahwa mengisi waktu luang untuk menunggu berbuka puasa. Menunggu berbuka puasa. Gitu. Jadi ngabuburit teh misalkan naon ya, henteu mung misalkan ameng sore ngantosan adan gitu ya. Tapi banyak yang bisa dilakukan pada saat ngabuburit. Urang ngobrol kapungkur Kang sakeutik. Nya, leres. Nah, kapungkurnya kan betanya budak ayeuna sareng budak kapungkur ya. Leres. Nah, pami Kang Rory painten kapungkur ngabuburit sok acara naon eta? Abi mah nya ameng kaleci Kaleci, ngadu kaleci gitu ya. kaleci terus ngadu ieu geuning naon anu di gitu teh. Kumang. Kumang. Nah, eta barudak ayeuna apal kumang teh nya. Iya nama aya kan deh. Iya nama aya kan. Teh di jero gitu nya pas di teh. Dor keluar gitu Bener, tah bener, jiga bener. lain keuyeup nya kumangnya. Kumang, kelomang. Kelomang. Kami berdak ayeuna mah kelomang. Nya, terus maju sakediknya rada ageng, misalkan rada SD main Tamiya, Tamiya ya. Petasan ya. Petasan mah tos tampil. Tampil sih, tampil, ya. Godal kayak bumi batu. Kami batur. Iya kapange ya. Iya. Anu ngae kebeladagan di Pak RT. Tak ai Mang Windu tak kapungkur ngabuburit teh mah kan. Kapungkur mah painten aduh salar sama awan ya teh dicarioskeun mah. Kumaha gitu. Kading dong kan. Oh terus ngamodernkeun ya main dingdong. Ding dong kan ayeuna mah game mereka Ya mah ding dong. game. Tapi meskipun ka ding dong oge painten ya eta teu kamalinan kan. Nya. Mung 1000 2000 tos Nya beres terus lah. gitu ya. Dan emang kapungkur mah nya nu kitu teh naon bahasa ramena teh da mung puasa hungkul. Mung puasa hungkul. Leuwih ramena teh gitu. Eta ge ka ding dong oge kan sanes main oge kan Nya. nonton. Nonton. Iya we itu kan. Sering nonton gitu ya. Nah, main tadi bakalan duit.
Padahal mah itu teh make koin. Pakai koin. Sabaraha saratusan gitu. Saratusan kapungkur. Wah, aslinya bener ngemut ka zaman kapungkur mah gitu. Tah ngomongkeun sejarah kebiasaannya ieu teh di kampung dulu teh identik dengan ngaji sore. Terus Main di lapangan atau duduk santai di teras masjid. Jadi puasna kampung kurmanya wargi-wargi teh nya sore-sore teh aya nu tinu hiji lokasi dia nya. Dinu buruan bumi, buruan terusnya. Terus itu teh nya ibu nama misalkan teh ngaos katanya anak-anak teh misalkan di lapangan teh marahin bola. Terus bapak-bapak teh misalkan ngangkatan jemuran. Mau teh ngarokok. Acan atuh. Oh ngarokok. Kita jadi teh eta identik bulan puasa batal. Identik ku naonnya khas pisan gitu zaman baheula teh gitu. Zaman ayeuna masih kalau itu. Zaman ayeuna rupina papi orang nalusur ka kampungan mah gitu ya. Nu desa-desa ke pelosok rupina masih aya kan. Rupina masih aya. Janten urang teu patos khawatir painten ya ternyata masih aya oge gitu nya. Di antawis di Palembaran sapertos gitu. Termasuk anu nonton painten di masih lah kita ngabuburit mah. Cuman kan nanti kita bedain nih zaman dulu sama sekarang. Nah, painten secara mah ayeuna ya lebih anu anu gadget kayak nama kan main game kali itu main game plus itu jalan-jalan kamu tapi emut kapungkurnya bahasa abi alit teh jadwalnya kan sok aya gini kan dinu ngaos di masjid teh dinten ieu nu anu azan saha dah abi mah kantos telat adan teh soalnya buka heula. Oh gitu. 6:30 sampai adan. Aduh. Atau dicarekan. Ya. Marbot gitu. Oke lah orang coba keluarkan pengalaman Siap. Jadi nanti kita akan kembali lagi ya aya nu bade ngalangkung heulanya. Siap. Tetap di Warung Sawah. Wih di Warung Sawah. Masih karumanget meningkang ya. Masih semangat. Dugi ka lebaran kudu sasemangat. Iya, THR badan. THR, kamu kameramen ya. THR full. Lu kali atuh 2 kali gaji. Wih deh ya kita tadi teh ngebahas tentang ngabuburit kan. Beres. Tah ieu teh nya saur abi mah aya pergeseran nilai kan. Oh, boleh. Ya ku ka zaman kapungkur terus di zaman ayeuna teh nya kapungkur mah ngabuburitnya seseueurang di masjid gitunya. Entah mau ngawas wae gitunya seueur aktivitas tapi di masjid. Ayeuna geuning bergeser ka sapaliheuna ka mall. Oh jadi mall teh gigireun masjid. Itu tah. Mall eta teh nya dibangun sisian masjid. Oh gitu. Lemar ada jauh kan. Iya, kudu ada jauh we. Tapi teh gitu oke. Jadi belok. Oh, jadi belok. Itu belok ngabuburit nanti di mall. Beres. Kan amun ngabuburit di mall teh nya aya nu punten aya nu hilap sholat maghrib los lah gitu. Menurut Kang Windu kumaha eta pergeseran eta Kang? Selama eta painten nya pergeseran ruang nya pergeseran ruang oge gitu ya. Nah disebat pergeseran ruang nya ruang ngabuburit teh painten anu tadina di masjid ngalih ka mall painten dengan segenap aktivitasnya masing-masing gitu ya. Berarti anu ka mall eta awan atuh teu oge sih sama teu oge gitu ya. Bawa ka mall teh misalkan emang zikirna di mall. Buat yang meuli sajadah. Nya eta. Meuli Quran gitu ya. Berarti abi ya underestimate heula. Tadi di prank bener. Tidak selalu negatif. Tidak selalu negatif. Itu hanya ruangnya saja yang berpindah. Mohon hanya pergeseran ruangnya saja. Dan kebiasaannya. Ya. Yang penting mah sih kamana orang ngancik gitu ya ngadeg gitu ya. Yang penting orang di atas saya gitu kan. Iya. Niatna ngabuburit tungguan. Tah hiji ka Allah meskipun orang di mana-mana gitu ya. Di mana oge sanes di mana-mana di mana oge gitu ya. Nu penting mah intina kacamata. Nah, itu ya that simple. Simple ya udah. Intinya kacamata itu ya. Ya udahlah intinya mah Gusti berarti. Betul gitu. Jadinya tenan naon lah misalkan ka hiji aya artosna. Aya artosna. Mangga tapi kaduana tetap melakukan aktivitas anu positif teh. Aktivitas positif. Gitu. Ya langkung saya emang harus di masjid bener. Komo painten 10 hari menjelang terakhir mah itikaf ya seureugan di masjid. Itikaf bener tah. Eta teh Kang abdi teh nya panginten Kang Windu mah tos biasa tentang itikafnya. Eta tips we Kang ieu mah nya. Kang abi gitu nya nu ngarumaos awon keneh. 10 hari terakhir teh nya malah jadi kadiekeuna teh jadi lemes. Taraweh teh geuningan rada ngan aya sasaf gitu ngan aya sabaraha jalmi gitu ya. Komodi melakukan itikaf. Kan itu teh itikaf teh nya
identik dengan sholat yang panjang, bacaan yang semalaman. Eta tips teh Akang bisa mudah melakukan dan ikhlas ngejalaninnya kumaha Kang? Untuk mudah menjalani ikhlas kangge iktikaf. Tahunya Niat menurutnya. niat Kang orang kedah mancegeun niat painten. Orang iktikaf teh kangge naon painten tujuanna gitu ya. Apakah kangge Lailatul Qadar, apakah kangge ridho ti Gusti gitu ya. Tapi pada intina mah sih niatkeun dina hati orang ya orang mah ibadah we ka Gusti. Oh gitu. Masalah aduh meh kenging Lailatul Qadar meh anu ari tos kanu kahiji mah misalkan nyuhunkeun ikhlas ridho ti Gusti yang meureun ieu ge kababan urang. Oh wah bener-bener lebet-lebet kan. Nuhun sakentenan gitu ya pasti kababan di oge gitu ya. Iya nya. Yang penting mah urang ikhlas gitu. Orang bade nyobian soalna aduh ieu mah untuk dugi ka umur ayeuna ya Kang gitu nya abi rumaos bahwa aduh itikaf teh. Tapi hate mah tos hoyong gitu ngaraosan itikaf teh. Tapi itikaf teh emang kudu langsung 10 dintenan langsung. Temenang aya putus hiji. Eta mah painten ya salah sawis keterangan bener kan, salah sawis keterangan. Ya paling misalkan bade ti ayeuna itikaf oge tiasa. Iya. Sampai minggu kedua. Orang bade siap-siap mumpung ya masih minggu keduanya. Orang siap-siap mugi we. Tah ieu balik deui ya. Siap. Tah Kang geningannya si ngabuburit teh nya kadang oge ya abi kempel sareng rencangan gitu nya. Itu asa jadi ajang pamer Kang. Pamer outfit. Nya itu mah rupa-rupa Kang geus duduk gejelik bareng gitunya. Jual kunci mobil. Aduh. Pok. Ieu kunci motor gitu. Kunci kereta ya. Abi kunci naon atuh gitu kan. Tah eta kumaha nih? Aya oge janten ajang pamer nih Kang. Nah, si acara ngabuburit ieu ya langsung oke Kang dijadikan ajang pamer gitu ya, ajang pamer misalkan tos kudu pencapaian lawan gitu ya, bedanya. Ya eta painten ya kumaha ya? Watak karakter jalmi emang sering seseueurna sih salah sawisna aya oge nu kitu gitu ya. Nya painten eta anjeunna hoyong ngabuktikeun ya urang berhasil painten gitu oge. Tapi eta negatif atau positif? Saleres sama tiasa ditinggal negatif, tiasa ditinggal positif Kang. Nah, kenapa ditinggal negatif gitu nya? Nya pami urang ninggalna si ieu mah pamer ya, si ieu mah sombong gitu ya. Nah, pami misalna urang bade nganggap ieu positif, nya jadikeun eta bahan pemacu urang kangge langkung ikhtiarna langkung-langkung gitu kan. Terus bener nyarios sareng jalmi bijak mah sagala rupiahna ge ditinggalna ku nilai positif. Nilai positif ya. Jadi mending kene urang ninggalna secara positif. Laras kitu nya. Daripada urang ku negatif kayak urang aduh batal. Urang ku sunu we sorangan gitu. Puasana batal. Gitu we. Mending kene ngenyot ieu popes. Urang kene gitu ya. Aya boga iri hate mah gitu nya. Bener-bener. Bari kan seueur oge Kang anu ya salah sawis keterangan Kang. Seueur oge anu paruasa gitu. Mung saukur kenging lapar sareng hausna unggul. Ari pahalana mah walau alam. Tidak bisa menjaga iri hati nanti. Jadi puasa teh nya lahir sareng batin gitu. Sanes lahirna unggul. Nya harus. Sanes sareng batin. Nya eta nya. Susah batin. Dieuna ieu jerona. Jerona susah. Tangke orang di segmen selanjutnya ieu teh urang bakal ngabahas ngabuburit teh ternyata menggerakkan roda perekonomian kan. Leres Kang. Kitu nya. Mohon. Siapa tuh kalau gitu mah nanti kita lihat dulu yang mau melewat satu ini tetap di Warung Sawala. Ya. Wih di Warung Sawala. Yeah. Alhamdulillah ya teh dari tadi mah berarti ngaguarkeun ngabuburit abi nyarios terakhir teh aya perputaran roda ekonomi di pada saat ngabuburit. Beres kan? Tah ieu teh kan bersinggungan sareng UMKM ya kan. UMKM. Nah, jadi di waktu sebenarnya emang nggak merajuk ke ngabuburit dulu ya, tapi di waktu fenomena ngabuburit teh orang-orang teh masyarakatnya lebih kreatif, punya keinginan untuk mengejar rezeki di bulan Ramadan. Berwirausaha. Betul. Nah, kan ngabuburit teh seueur ujarnya. Tah tinggal fenomena eta kumaha cenah Kang kaitanna jeung perputaran ekonomi warga. Nah, ieu Kang. Dina sasi saum ieu nya sasi saum. Seueur masyarakat anu janten ical jualan ngadadak. Jualan ngadadak ya. Jualan ngadadak gitu ya. Ya maksudna teh sapertos naon sapertos kolak teh es teh mainan gorengan teh. Nah, malihan justru ketika sasi saum ieu kan orang painten secara
secara sekilas mungkin berpikirnya iya jualan puasa kumaha ya kepayu meureun gitu Iya. nya. Nah malihan ketika menginjak sasih Ramadannya si icalan teh malihan justru langkungnya Kang. Iya nya. Langkung. Ya, secara tidak sadar teh bahwa dia yakin Heeh. bahwa mun icalan Ramadan teh pajeng ya. Heeh. Aya berkah di Ramadan Berkah di oge nya. Ramadan. Ya, Gitu. painten Partipi kantos sabaraha kali liputan gitu Iya. ya. Di antawisna liputan kolak, Leres. liputan sop buah. Iya. Nah, ternyata si omset teh ketika menginjak bulan Ramadan malahan naik kan sabaraha kali 2-3 lipat. kali lipat ya. Iya, Wah, malihan seueur harusnya dengan jarak waktu yang sangat singkat. sangat singkat, paling sajam 2 jam. Sejam 2 jam beres. Iya, 3 jam 4 ke jam genep Iya, gitu. beda sekarang sebelum bulan Hari Ramadan. biasa gitu ya. Di enjing painten bikin kesulitan ya segitu Iya, painten. belum lagi ada pemikiran bahwa duh ayo bade usaha pajeng teh nya. Heeh. Tapi beda mun di bulan Ramadan mah ayo orang ieu da pasti pajeng gitu. Pasti dah. pajeng. Berkah Ramadan. Berkah Ramadan UMKM gitu ya. Betul Alhamdulillah. gitu. Terusnya aya anu disalahgunakeun ngabuburit teh gini aya Beres. balapan liar. Aduh, Anu eta mah Kang Dori bobogohan. kapunggur eta mah. Aduh, tacan boga motor. Ah, Aya nu bobogohan di nu naon Kang, di nu jembatan. kayak gitu, Jembatan ya. jadi rupa-rupanya aya nu positif, aya nu negatif. Nah gitu. Nah, menurut Kang Windu nya ieu teh nu balapan liar apa segala macam teh. Kumaha Kang? Jadi ieu ditinggalin nilai positifna aya teh cik. So, tadi kan Pak Windu Tadi mah aya harus kayak aya positifan ya. wae bahkan ka mall gaya positifna. Saras. Ini balapan liar cik kumaha coba? Ari anu namina liar-liar gitu mah Kang. Jadi kayak segala sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya Heeh. itu negatif weh. Itu negatif gitu ya. Kalau misalkan anjeunna teh balapan liar emang di jalan kosong gitu, di tempat. Bab ya, tapi bari jikir kumaha gitu. Nah, eta nya bisa. Allah Akbar. Nah, Eta mah kada ditaruh heula. Ari maneh keur balap jikir. tapi da asa jauh gitu. Asa jauh ya. Berarti eta mah negatifnya kan. Painten nya eta kedah dihindari kan. Iya nya. Kedah dihindari painten. Jadi pami misalkan resepna bukan melarang balapannya kan, Benar. tapi kuliarnya. Nah, Betul. kenapa tidak boleh misalkan di jalan umum? Karena itu kan akan mengganggu orang lain ya. Betul. Anu ngalanggung kumaha, anu nyebrang kumaha. Harus. Ya mudah-mudahan ya bagi mereka anu resep balap itu ya jadi sayogikeun lah. Tapi biasanya sok aya sih Kang. Ayahnya tempatnya. Aya di Sumedang, aya biasanya di mana gitu ya, Benar. road race atau napi naon. Betul. Tapi kan itu terorganisir nih. Organisir eta Cuma langkung kadang-kadang- langkung iya gitu ya. Ya Aman langkung aman Mhm. gitu. Tapi kadang-kadang teh aya barudak teh di jalan nu hawatosna banyak orang, boleh kecelakaan juga. Atau mungkin dihindari lah. Dihindari. Terus tekangnya ngabuburit teh ya aya kaitanna sareng psikologi diri menurut Abi mah. Jadi Kumaha teh? ini teh kan amun ngabuburit teh nya nah waktu teh ini asa tekaraos gitu Tekaraos, kan. ya. Misalkan ngabuburitna jam 4 sore gitu Mhm. ya. So gini tos jam setengah genep Mhm. nya gitu. Nah itu teh rasaan hungkul atau napi misalkan kita emang melakukan aktivitas positif di sore hari itu emang jadi nanti karaosnya jadi cepet waktu nanti gitu. Jadi kumaha? Ari menurut Abi mah kan segala hal anu urang pikir resep pasti tekaraos. Iya bener ya. Tekaraos. Iya nya. Si waktu teh orang resep ngalakonan naon gitu ya. Ujug-ujug waktu teh seef gitu ya, ujug-ujug buka puasa teh nanti kumaha. Kemudian lamun langkung orang resepna kanu sae gitu ya. Anu kasayan gitu ya. Bener. Resep ngaji, resep ieu gitu ya, resep naon lah, resep masak gitu ya. Iya bener. Jadi, waktu teh Moal karaos itu nya. tapi aya hiji Kang nu Kumaha teh? abi rumaos resep ya tanya. Tapi lila pisan. Naon Kang? Gajian. Eta mah kabeh hari Eta sadayana eta mah. kumanya sikis abi teh kenging gitu. Resep abi teh gajian gitu. Kan kanu waktu lila. Asal Itu beda sih ya. Beda ya, beda ya. Nembe kayu tadi kan. Ai main game gitu nya jam 7 pagi. ya. Gini kan terus jam 10 siang gitu. Eta gaji mah beda. Eta gajian resep tapi lila ya. Terus tekangnya kayak refleksi diri sore hari momen tepat untuk evaluasi ibadah. Nah sore hari Kang. Ya kan kita berbicara tentang momentum suasana gitu ya sore. Emang lebih tenang mungkin ya dibandingkan hiruk pikuk di pagi ke siangkeun misalkan pagi kerja siang tuduh gitu ya. Sore hari teh bisa dijadikan refleksi untuk diri kita menenangkan diri ya. Mun. Ya kan ku lapar teh nya ku aya emosi teh pasti ya ku puasa mah. Jadi waktu saatos asar menuju maghrib teh eta teh cubian gara eta teh waktu paling tenang untuk melakukan aktivitas yang positif. Itu menurut Abi mah nya. Mun. Gitu. Jadi ya bisa aja bersinggungan sama psikologi teh karena
suasananya tenang, Terus. terus apa yang kita lakukan sorenya lebih bermakna. Jadi hanya teknik geus buka. Semoga. Nah, enak Kang abi bade naros painten Kang Dori painten. Ya. Tips sehat ketika orang ngabuburit sapertos kumaha Kang? Tips sehatnya. Aduh, ai tips sehat mah kieu Kang. Ai abi nya ngajagi supados ulah terlalu capek teh bahwa energi teh kan seharian terus ka angge nya kangge damel, kangge aktivitas teh nu kangge berdagang teh malah gitu nya. Tapi eta teh momen sore hari teh coba tempona rada di launan sakedik gitu supados urang teh tiasa buka puasa teh kan suatu ibadah oge menyiapkan buka puasa gitu. Tips sehatna mah kitu Kang supados kita teh jangan terlalu capek lah. Jangan terlalu capek. Jadi energi nanti benar-benar diulur gitu. Kan kita tuh terakhir makan panginten sahurnya. Terus kita teh aya ku sabar 12 jam langkung gitu. Jadi energinya di save lah kerja misalkan nya benten deui misalkan adug-adugan dan gitu sama bisa menghemat energi gitu. Tidur siang sih Kang. Tidur siang ya. Karena semua yang dilakukan di bulan di bulan Ramadan itu ibadah ya. Termasuk bobo siang. Eta ibadah nu pangraos-raos. Tidur ya. Tapi sayangnya teh mau bulan Ramadan unggul. Di Akang sih kumaha tipsna? Ari tips abi mah sih nu namina kesehatan olahraga tetap harus kan. Betul. Ketika meskipun orang sedang bulan puasa, olahraga memang harusnya. Tapi mungkin porsinya yang dikurangi lah. Betul. Porsinya yang dikurangi, disesuaikan dengan kondisi fisik kita juga. Betul. Dan buka jangan terlalu banyak. Nah eta euy. Udah muncul mah teh. Kayak eta orang bahas dina episode selanjutnya. Siap. Ayeuna tos tanya kapan nih waktu itu teka rasa ya. Sudah teka rasa karena emang kalau nonton Warung Sawala mah mual karawas gitu. Hoyongna teh. Kamu aya cewadah ini. Bener. Cewadah setiap episode cewadah gitu nya. Sip atau kalau begitu sekarang waktunya kita pamit, nanti bertemu lagi di episode selanjutnya tentu dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya Kang Windu ya. Sehat semuanya, masih menjalani ibadah bulan Ramadan, mudah-mudahan lancar sampai nanti Lebaran dan setelah Lebaran. Amin. Sekarang waktunya saya pamit. Saya Windu. Saya Mandela. Sampurasun, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.